Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra dongeng anu dipihormat ku simkuring nuju di mana wae linggihna boh anu caketna boh anu tebihna pon kitu deui kana nuju ngalanglang buana di mancanagara. Haturan wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangkeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Nyaeta carios nyambung anu judulna Perlayana si Samber Nyawa. Tina jejer carita Jawara Tatar Galuh. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kersening Gusti Jot Allah anu Maha Agung. Sehat lahir sehat batin bari patepang sareng kabagjan nutan wates uwangeuna. Para wargi dina dinten ieu simkuring sejang ngadugikeun bagian ka-33. Kalian ieu dongeng mangrupikeun karya sastra Andang S. Argayuda. Karya simkuring. Pamugi wae naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbebrahmana. Atuh sasieun sabenyeureunana mugi aya pulunganeunana kanggo sadaya anu ngadangukeun ieu dongeng. Mangga para wargi supados teu nyangkolong ting kana waktos ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Perlayana si Samber Nyawa bagian ka-33. Santanu ngobahkeun awakna dina gerakan anu ngan sakilat nepi ka musuhna teu bisa nempoun ka mana usikna Santanu. Nyaho-nyaho Santanu geus pindah tempat. Pedog musuhna ukur nigas tempat kosong. Musuh Santanu coloho sabab Santanu geus pindah tempat bari teu katempo iraha usikna. Ciat Santanu ngan sakicupna jongkeun suku katuhuna. Musuhna anu keur colok langsung disambar ku tajongan suku katuhu. Kalian teu salah deui dampal suku Santanu langsung ngajebrod kana iga burung musuhna. Aduh ieu anu tadi rek nigas beung Santanu ujug keciak dengek. Awakna langsung ngerumpuyuk bari gegerungan han ka nyeri. Iga burungna ngabeletok potong kakeunaan ku tajongan Santanu. Saterusna kakarayapan ngajauhan pakalangan. Kurang ajar. Ciat modar si Santanu anak buah si Samber Nyawa anu sajan langsung ngebentak. Awakna jumurelat ngurus Santanu pedogna ngahiuk bangbaraan tujuanna rek nampol sirah Santanu.
Santanu seorang jawara anu geus legok tapak genteng kadek geus weureu seubeuh ancur di dunya kajawaraan bari kasipuku ilmu lahir jeung ilmu batin menang panarajang ti anak buahna si Samarnyawa teu matak jadi kaingis oge kasulitan dina nyangeureupannana awak Santanu jujur rilatan kacida cepetna kadang musuhna ngarasa helok sabab awak Santanu lir kalangkang hese rek diarahna harita oge anak buah si Samarnyawa nu rek nampol sirah Santanu teu pupugu ujug-ujug ngoceak aduh tobat awakna langsung ngagedebluk di bandemah saterusna utah uger ngaluar-luarkeun eusi beuteungna oreng di anak buah si Samarnyawa teh kabeunangan huluangna ku dampal suku Santanu manehna sologoto rek nampol sirah Santanu tapi ngan sakilat manehna dipapak ku tajongan suka tuh Santanu kalayan nanggal pisan kana huluanganna dua urang anak buah si Samarnyawa dina segebrakan oge geus numprak teu walakaya kalayan karetiluan ngadadak kahudang rasa kainggih jeung karempana sabab nyata-nyata geuning Santanu teh sanajan dikeroyok oge keukeuh lain tanding maranehna tapi rek kabur paranehna sieun ku gegedugna nyaeta ku si Samarnyawa ku kituna eta nu karitilu urang teh sapakat rek nerajang babarengan di unggal arah kunaon geuning kelah ting haruleng lain rek karebut pusaka aranjeun teh deur atuh grabud deui arinya mah aranjeun masih boga kawani Santanu surti kan kayaan musuhna ku kituna manehna langsung mapanas ku jalan nangtang-nangtang ka musuhna kurang ajar modar sia Santanu ciat tilu urang anak buah si Samarnyawa teu talangke langsung ku molebat babarengan bedogna ting hariuk bulu awak Santanu aya anu ti hareup aya anu ti gigir pon kitu deui aya anu teu beulah tukang sigana geus meunang badami narajangna ti unggal arah anu mata kese pikeun nyingkahanana tapi sakumaha asakna babadamian tapi anu disanghareupan ku maranehna lain jawara biasa jeung deui ilmu maranehna jauh aya di sahanapeun Santanu jadi panarajangna teu ngajadikeun bahaya pikeun Santanu cia Santanu ngabentak bari ngobahkeun awakna jurus-jurusna kacida cepetna hese erek dikira-kira ku musuhna sabab Santanu ngagunakeun jurus kalagaikeun tiup angin awakna kumalayang teu cicing terus kokolebatan di antara sabetan-sabetan bedog musuh-musuhna ulang ajar modar sia Santanu anu tiluan siga beakeun akal sabab panarajangna siga anu diulinkeun sakitu geus toh-tohan ngaluarkeun jurus-jurus andalanana tapi keukeuh awak Santanu teu bisa katoel-toel acan Santanu ngagibegeun awakna bari luncat murus salah seorang musuhna. Poos bodog panarajang ti seorang musuhna ukur ngahakan angin. Keur kitu Santanu anu geus deukeut ka salah seorang musuhna langsung ngabentak. Cia!
leungeun kence Santanu usik danding kilat leungeun musuna anu nyabetkeun bedog langsung katangkis. Sanggeus kitu sakilat leungeun katuna nyeleber kana iga burung musuhna. Aduh ieu. Salah seorang anak buah si sambar nyawa deui-deui ngoceak. Iga burungna kabeunangan ku peureub Santanu. Langsung ngabelotok sada anu potong. Saterusna eta anak buah si sambar nyawa teh ragrag di ban lemah bari langsung gegerung nahan ka nyeri. Anak buah si sambar nyawa anu masih walagri kariduan deui. Maranehna beuki humet hat wae. Sabab cek pikirna boro-boro kuduaan. Kapan waktu limaan oge Santanu teh teu bisa katol-tol acan. Pikiran kitu teh jadi mangaruhan ka maranehna jadi eleh memeh perung tarung. Ciat modar sia. Tapi najar maranehna geus kaeunteupan rasa was-was. Duanana langsung maksakeun Rajang Santanu. Awakna ku molebat bari nyebetkeun bedogna. Tujuanana anu saurang rek nampol sirahna, anu saurang deui mah rek ngebeset beuteungna. Duanana gede angkoh. Susuganan ku panarajang anu dibarengan ku tanaga batin mah Santanu teh bisa kebenangan. Sabab lamun maranehna gagal dina ngajalankeun tugas, gegedugna geus pasti bakal murka. Begitu maranehna anu rek ngadu jiwa jeung Santanu. Panarajangna kaasup nekad. Santanu menang panarajang anu siga bebeakan sakilat ngobakeun awakna di jurus gugur gunung. Santanu kumalayang bari ngagipegeun awakna. Pros badogan rek narok sirahna ukur kumolebat hareupeunana. Sanggeus kitungan sakilat Santanu metakeun dampal suku katuhuna. Cia! Santanu ngabentak bari nyelberkeun dampal suku katuhuna. Kalian teu salah di dampal sukuna ngajebrod ka musuhna. Anu satadina rek ngabeset beuteungna. Harita keneh anu kabeunaan ku dampal suku Santanu langsung ngoceak. Aduh, iya. Sanggeus ngoceak awakna langsung ngagedebug di ban lemah. Teu usik deui. Manehna kapiuhan sabab dampal suku Santanu meneran pisan kana puceurina. Lakadalah. Ulah nyerah Santanu anu sorang dina po balad-baladna pada rubuh langsung nyerah ngaku eleh. Cek pikirna tai hartina diteruskeun oge. Da geus pasti bakal ngalaman kejadian siga baturna. Ke punten parawargi urang ngasuh heula sakedap. Sakantenan simkuring sejak nyiring ngemutan ka parawargi anu kalrasa nuju ngadangkeun ieu dongeng. Bilih YouTube-na teh acan di-subscribe, punten di-subscribe heula nya. Kalian tong hilap like-na oge komentarna. Teu esaneus supados di mana simkuring medar deui lalakon enggal dina kalajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube parawargi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun.
Jadi Andika teh boleh kukula anjeun dilepaskeun bawa balad-balad anjeun anu cidra kalian bejakeun ka gedug Andika si samere nyawa kula pasti bakal datang ngajorak manehna. Santanu leah manehna tara boga niat jahat ka sing saha wae lamun musuhna geus teu balakaya salawasna sok dibebaskeun. Nuhun Santanu amanat Andika bak ditepikeun ka si samere nyawa. Anak buah si samere nyawa anu masih walagri nganuhunkeun ka Santanu reh manehna dibebaskeun teu kungsi dianiaya. Yu Nyai oge Mursidin urang neruskeun lampah padaharan geus kukurubukan menta eusi komodi Mursidin anu kalaparan pasti geus kudu dieusi. Sanggeus musuh-musuhna pada kabur Santanu laju ngajak neruskeun lampah tujuanna saheulaan mah rek neangan kadaharan sabab Mursidin geus kacidaloyona akibat langlayeuskeun. Bring anu tiluan teh lumampah deui kaluar ti pileuweungan muru jalan jajahan. Teu pati lila anjog ke warung anu dicaritakeun ku Santanu. Blus anu tiluan asup ka jero warung. Kasampakan di jero warung aya nu keur cacaleuhakan dahar jeung nginum bangun teu nolih ka papada batur. Sikepna nu limaan teh kaciri siga sombong, diuk sila tutug, mata merong kasagur anu aya di warung. Euleuh jang Santanu bade tuang ujang teh. Nu boga warung geus teu birekeun deui ku Santanu. Ngan ku Nawangsi jeung ku Mursidin mah nu boga warung teh teu babuheun. Sumuhun Ibu cik ukeun katuangan kanggo tiluaneun. Santanu nganyakeun ka nu boga warung bari pesen kadaharan jang tiluaneun. Kae Nyai ulah calik caket jalma nu limaan itu eta teh garong edan maranehna ngadon barang dahar ka dieu bari siga anu edan. Nyai mah kan rada tebih we bili diopenan. An boga warung harewos ka Nawangsi mulangeun bisi diopenan ku para garong anu keur cacaleuhakan. Sabab ieu awe anu bareng jeung Santanu teh kacida geulisna. Euleuh eta teh garong paingan sikepna siga nu asa aing tae sopan santun ka sasama. Nawangsi cumarita bangun kaget nemalan ka nu boga warung bari panonna mah maling reret ka nu limaan. Mohon Nyai kadewe hati-hati tong tebih ti jang Santanu. Noga warung can apaleun ka Nawangsi disangkana mah we biasa anu rupana kacida geulisna jadi matak bahaya lamun katempuan ku eta para garong. Hatur nuhun Ibu parantos mepelingan. Nawangsi nganuhunkeun ka nu boga warung sabab geus mepelingan dirina tandani ngan boga warung teh nyaaheun ka manehna. Tapi eta warung teh leutik jadi tempat dedukna Santanu jeung Nawangsi anger teu bisa jauh ti nu limaan. Anu coboga warung mah eta teh rombongan garong. Jadi lamun rombongan garong rek ngopenan teh bebarieun pisan. Batur-batur aya widadari euy. Asaku kebeneran. Urang teh geus lila teu mage nu geulis. Urang tewak euy bawa ka leuweung. Bener wae teh salah nu boga warung. Barang karet kumanehna aya nu geulis, langsung we nu limaan teh curinghak. Saterusna make ngajak sang kanewak Nawangsi. Anjir, mana ting pulenna eta awewe lamun diopenan ku urang. Selasa urang ti rombongan garong mairan baturna kecap-kecapna matak panas kana ceuli Nawangsi. Si
siapa paling pingsan memeprung sababiraha teuing maneh ngasana we siga kitu. Saurang tinuliman ngageugeuykeun babaturanana sabab sanyana iraha teuing maranehna manggihan we geulis siga Nawangsi. Sanajan maranehna teh tukang bobok, tukang tarok, tukang molongokeun anerok, tapi anu digadabah ku maranehna salila ieu ukur awewe-awewe tukang buburuh ngarambet. Montong ngahina Kardun aing oge lalaki tulen meunang nu geulis sia kitu mah dikekepan sabeuting ku aing. Si Hasan nembalan si Kardun siga anu maido kana ucap-ucapan si Kardun. Eta kekecapan si Hasan matak ngagolakkan hati Nawangsi. Tapi Nawangsi masih sabar. Sabab rek dahar heula geus ka Cidalaparna. Tapi barang eta romoan garong ting kuniang nyamperkeun Nawangsi, manehna leungit kasabaran. Nawangsi anu salila ieu dikenal jawara awewe anu kacidagarangna lain deui murkana. Pasaleungeun salah seorang garong rek ngarampa bujurna, sakilat eungeun Nawangsi mata bari ngabentak. Ciat kurang ajar. Nawangsi ngabentak leungeunna langsung ngarawe leungeun garong anu rek cunihin. Saterusna eta leungeun dipurlitkeun. Lajungan sakilat sukatuna mata siku si garong anu keur dipurlitkeun langsung ditajong. Krek siku anu rek cunihin kadenge ngebeletok sadepotong. Aduh, si Kardun salah seorang roman garong anu limaan kocak dengek. Leungeunna langsung ngaplek tina palebas sikuna. Saterusna kokowowongan nahan ka nyeri. Kardun ari sia kunaon? Balad-baladna pada colohok. Sabab teu kabade ti anggalna ujug-ujug ngajerit wae. Kalayan leungeun si Kardun langsung ngaplek. Tewak awe bangkar warah teh urang perkosa ku sararea. Paehan ulah lakina. Si Kardun langsung mere parentah ka batur-baturna bari pupuringisan. Manehna teh nyadareun lamun keur anu keur diganggu ku manehna teh mangrupakeun pibahayaeun pikeun maranehna. Ceuk paribasana mah sarua wae jeung careuh rek ngopenan maung lodaya. Hei garong edan, lamun hayang ngarogahlah kula, hayu tuturkeun kula kaluar ti ieu warung. Nawangsi sanggeus cumargi cerita kitu ka para garong, langsung kaluar ti eta warung. Leumpangna biasa wae, teu nempokeun jalma ahli bela diri. Ti dituna mah ngajak sangkan para garong nuturkeun manehna keluar ti warung. Sabab lamun ijen diributan di jero warung mah matak ngaruksak. Urang ajar nam tewak batur-batur. Pira pangawakan awewe moal sabaraha pangabisana. Anu geus potong leungeunna terus mer parentah kana sejen. Sigana mah eta anu ngaran si Kardun teh pingpinan anu limaan. Sabab ti tadi manehna paparentah wae kana sejenna. Beratak atuh para garong edan teh lumpat mudag Nawangsi muru kaluar ti jero warung. Barang nepi ka buruan warung, Nawangsi geus sayaga bari ngalugas pedogna. Panonna murulang seget ke para garong, hatena kacida ijidna. Sabab ieu para garong teh geus nyieun tindakan anu matak pikas sebeleun ka Nawangsi. Sok geura maju kabeh garong-garong edan, ari nya mah hayang ngarasaan diri kula. Nawangsi barang para garong geus dilaluar langsung nangtang ka eta rombongan garong.
kurang ajar maju Ruspendi tapi tong dipaehan tarajang we meh ngeunah ka taranjangan we meh ngeunah ka tempona ke urang bawa ka leuweung si Kardun mangrupakeun pimpinan garong anu geus kengkong teh masih can sadareun keneh yen wanoja anu keur diganggu ku manehna teh lain bantrak-bantrakeun maranehna. Ciot ti Ruspendi anu menang parentah langsung ngagajleng muru awak Nawangsi. Angkohanna mah rek ngarawel dadana. Bari tujuanna rek ditewak ku manehna. Kurang ajar. Ciot Nawangsi anu geus kakoncar ku kagaranganana amarahna langsung ngabebelah. Sebab musuhna make langsung rek ngarawel buah dadana. Syakilat Nawangsi jumur liat mapak eta panarajang ku sabetan bedogna. Jurus bulan sabit anu digunakeun ku Nawangsi kacida cepetna. Musuhna teu kungsi bisaeun ngahindar. Atuh saharita keneh eta nu ngaran si Ruspendi teh koceak dengek. Aduh tobat. Si Ruspendi garong edan anu rek ngarawel pinareup Nawangsi ngajerit panjang. Awakna langsung ngagedebut di bandemah. Tidana tina dadana baloboran getih. Saterusna langsung kokosodan dina lemah bari gegerung nahan ka nyeri. Kurang ajar. Koroyok batur-batur. Pamimpin eta garong anu geus kengkong teh lain deui ngaranjugna. Tapi buru-buru marentah ke di anak buahna anu karitiluan deui pikeun nyangkalak Nawangsi. Ciat dipodaran ku aing awe Bangkarwara anu tiluan langsung ku molebat bebarengan. Gede hate yen manehna teh sariliet daya saurang oge anu kumawani ka maranehna. Ku kituna harita nu tiluan teh narajang bebarengan bari ngaheumbatkeun bedogna. Ciat. Tapi Nawangsi boga kebiasaan aneh. Geus jadi ciri mandiri pikeun Nawangsi. Lamun ditarajang tara ngahindar atau ngabuang panarajang musuhna. Nya siga harita awak Nawangsi langsung kumolebat mapag musuhna. Pedogna ngahiup pangbadaan. Kalau ukur sakeberagan langsung enu ngaceri. Aduh tobat. Salah seorang pangoroyok Nawangsi kociak dengek. Beteungna gudawang kasabat bedog Nawangsi. Getih langsung ulawaran kana sakujur awakna. Tepat tili langsung gedebluk di bandemah teu usik deui. Sigana mah langsung kapiuhan. Pun para wargi rupina cariosnya